Mana maling mana? Mana maling? Kopong bisa keung malingnya, maling toge. Anu gawean aing. Nah, si suserian. Lebok si ta, katulah ti aing ta si eta. Jada emang nagih teh jelema nyeun aing kesel. Aduh. Saya dengan si Markus kemana sih tadi kan anak? Maha tuh yuk, malu kelar tuh malu beres. Mak. Masa kepanggil si tadi di teangan kemana baik? Iya nih kayak mama. Mau ngadaguan si tadi di imah. Kulila lihat teuing. Kan lempang mah. Lempang. Karetana kemana? Naon jamu ka kareta segala mah. Nah, mak ieu kumaha awewe yeuh. Anu dikeung ka urang. Eta awewe. Oh, si Pira. Nya, si Pira mak. Kan si Pira mah bogohan ka anu hideung. Nu hideung teh jelema mana mak? Saha nu hideung? Oh, si Uwes. Oh mak. Geus ulah dipikiran eta mah urusan emak. Tenang, udah dipikiran geus. Terus emang nama tukang parkir. Pugun teu bogo ka si Pira. Hih, lebet teh mikir. Geus, cicing urusan si Uwes urusan emak dicarekan ku emak. Ih, jelema nu kitu pantes ge henteu jeung si Pira. Geus, daek ta? Daek hayu mak. Yang geus, aya si daek mah cicing di dieu, teh urusan emak. Di dia di mana mak? Nanyakeun di mana tah? Di dieu geus tangguan. Ya, Kalapanogar. Tino Agung mah masa di dia. Atuh Inggris di mana, Inggris? Atuh di mama. Nggak cicing di dia. Mana kayangan si Wes? Carakan si Wes. Kampret si mama anjing di dia. Kileuweung. Terus poe, es bae gaweana. Ini jahitan ku aing teh. Kolot. Apun di kolot. Sebul amat. Dokter begawe ieu mah ngeureun es gini. Mana maling mana? Mana maling? Kopong bisa keung malingnya, maling toge. Anu gawean aing. Nah, si suserian. Lebok si ta, katulah ti aing ta si eta. Suserian mencerikeun aing sia. Deuna katulah ta. Tahun gitu. Si mahal geretak aing segala keur hees. Kian pada poe nge-HS. Kowe ngahawan. Nah, di lagi siap. Ini bisa tulung ke si ieu. Katulung naon? Mereka si ieu ngeuleug aing si Pira. Aing bogoh kanyana. Si mah teu jelas. Kamari udah bisa dicuekeun, sok ganteng. Dasar PKI gitu sih sok ganteng, pendek kecil hidup hitam lagi. PKI. Oh, PKI pendek kecil hidup. Ya, Kok sih ya gitu? biasa BI. Ya tuh dinage. Di biasa. Sok ganteng diudag-udag nolak. Pakai isim Jul, ngomong bogoh lagi. Anu yang masih pirana geus dijodohkeun tuh. Jeung saha? Eta nu kamari. Engku si emak ya. Oh, yang masih emak. Nya ganteng, jeung sia nahan tuh. Geus euy.
Tuh dina ge so ganteng nolak-nolak di udag-udag. Tuh yang budak nu kamari tah. Neangan masih emak. Kumisna ipis. Katanya kumis. Nyan mah kumis tipis, kumis beracun. Sian naon kumis ipis. Kos lele. Udah bae sia. Tah. Aku selele tah. Semua dicabut. Habis lele selele tanah doang tah. Kumaha. Geus aku bercanda Nah, bae. Kumaha Ayo ieu? nahan bercanda-bercanda. Ya kumaha ieu geus bauhannya nih geus tau ngomong. Tanggung kiwari mah sia. Kamari saya udah kalah dicuekeun sok ganteng. Pusing aing mikiran sia sepira tah. Kebulu alat kepelet-pelet. Saya minta bantuan. Ratu aing. Mak, mana ini nak? Biasa tapi tadi nangguan. Kampret. Hanya di nangguan kebiasa. Ay, eta si tahu bulat. Kunaon tangkeupan tangkal kalapa? Bobo eta budak gelo meureun. Aing dijodohkeun di jelema gelo, kira-kira be mah aing. Hi, dikira aing jelema stres meureunan. Dijodohkeun jeung jelema gelo. Ih. Pira. Geus kebal di dia. Tadi. Sia, kunaon nangkeupan tangkal kalapa? Gelonya sia. Padu bae tah ngomong eta Pira. Orang nangguan si Imat ke tadi kita nangguan di dia. Nah, ka mana Pira? Kepo dia. Ya Allah neng, geus amat. Emang saya jelema aing gitu? Tadi kapanggih. Terus Tadi ka mana? itu Da ka mana? tanya makana ge. Lainnya tanya mah aing ka mana? Ih, mani judes amat neng. Bodoh amat. Nah, ka mana neng? Nanti mak, Ilu atuh ilu. cicing dirinya. Temata anak kejelas mas aing kita cicing di dia main naon. Enggak oh. Naon mang? Ceceng penyakannya ge. Ih, galak amat sih mang. Balik siang judes kai. Atuh si mamang ngagas bae ta ngomong. Kok jangan aing kesal penyakannya di sia. Biasa bae atuh mamang ngomongna. Sebelum Ih, gelo. Aduh aing ini tita ulah ku si Mbak tita cicing di dia. Beteng aing lapar, pas aing nangguan di dia bae. Saw aing kasih mah kampret si Mbak. Bolon. Liar. Bangsat dong, sahabat tahu we. Nyebut gelo kai. Tanggung jawab. Nah, sia kapanggih ku aing sia. Aing si tadi hayang ngomong sia. Nah, sia bogo kasih pira emang. Hehe, bogo mah. Sia bogo kasih pira ngaca. Jeuleut penampilan sia. Si pira mah dijodohkeun ku aing. Ya, baca dong. Sia jelemanya hidung. Dekil, kunyit. Coba bayangkeun. Nyadaekeun anak aing. Aduh, bisa-bisa ini. Sia aing mah ya dikenalkeun ka duda ganteng, putih. Perkasa, eta leutik, nya kunyit. Anak aing ti parabana coba ku sia ha. Bae. Daun sampe ku sia ha. Pala gua anak kos kitu. Gila. Ya Allah. Sarua jeung bohong aing. Ngomong di jelema kalah mabur. Haram jada emang nagih teh jelema nyeun aing kesel. Aduh. Jadah, Mbak. Geus aing salah ngagunakeun suku pakai tendang. Pangagicel di naon eta. Ya Allah. Nyarekan malik apes.
Murka apa yang disideng? Jangan begitu murka. Amit ayahnya murka. Dia rendam ku backlin tapi putih. Amit-amit ya Allah jangan jauh ke. Ya Allah anak orang dijodoh ke jeung jelema nu kitu. Mikir-mikir heula aing aduh. Ya hideung dekil kunyel miskin. Asa keur naon di dinya? Atuh ka jeulna keur naon? Keur ngising. Ah, Asa keur ngising di dinya tuh. hanya lo. Itu jelas. Aing nanggon si emak. Emang kemana sih, Mak? Tuh gak ditu. Si teh dek bae teh nungguan di dinya. Mang, orang mah anak jadi minantu yang terbaik buat si emak. Cek si emak tita tangguan dia, kurang ditangguan. Karera eta sia daek bae tah nungguan di dinya ku si emak. Udah amat mang, yang penting orang jadi minantu kesayangan. Sayang sih sayang. Nangkok di dinya kok jadi manu gelo sia. Minta-minta lain tadi di dinya. Jadah doang teu nyawa ieu perjuangan. Mabur kan itu lah, mabur lah. Kan itu. Nenek kunaon? Iya dia nyebut nenek-nenek. Sakia Inggrisna kieu disebut nenek-nenek. Saya anak anyar nya cijeun makrak wow. Ih, no kieu geulis. Kumaha jorena? Haram jadah. Lainna muji aing kala ngajorekeun. Ari mana dipagantes sih? Kumaha anak dipujina, mana ge judes. Aing judes. Pugu nenek. Nah, nu mantap. Aing judes ge disebut nenek lain emak. Tingali atuh. Sakieu geulisna emak odah nu di kampung terkenal di dian paling bawel tapi bager. Masa peot? Ngeselin sia. Sih naon ka dieu? Cek neangan AA nenek. Mana jika nyebut nenek emak atuh. Kan kumaha geus peot? Bedek sia nya. Emang neangan AA saha teh ngaranna? AA Markus, emak. Nenek-neneknya. Emak, ngeledek wae sia teh. Mak, maaf, hampura aja sa. Emak neangan A Markus. Oh Markus. Di mana teh saha nanya-nanyakeun Markus? Emang mah nyaho AA Markus di mana? Mateh nanya. Ari maneh teh sahana tadi dijawab nanya eta. Ya Allah, tinggal ngejawab doang sih. Non hesena tinggal ngomong. Neangan mah, ulah nanya ke tukang Inggris di bejaan tuh di ditu teh sorangan. Ih, emak nanya dong ge. Dasar peot. Sia nyebutkeun aing peot di bae. Suka aing nutup pinjang dikepung tak punya budak. Dan nanyakeun si Markus saha nanya eta. Bimbang aing jadina. Balik. Woi, Bedang. Kamana sia? Sama sia. Saya ke buku sebiranya. Oh, aing teh. Nu bener sia. Hooh, Ulang ngada-ngada sia ka aing. aya sahana. Tanya ka si emak. Pakai kan sia sih. Lah. Oh sih, ya jelema nah. Enggak pijageun ka si Piragang si emak. Tapi heuh sih. Ganteng. Kumis bola aing eleh punya. Nyaho kan aing mah ganteng sia mah jore. Ya biasa bae ngomongna. Ulah nunjuk-nunjuk sia ka aing. Saya yang nunjuk aing, kieu dengan masalah sih jeung aing. Heeh. Minggeut si aing hayu. Hayo. Ai saya geus aing. Hayo. Sia. Duh, kok aing tahu lah ka mana ku si emak. Ka mana sia? Teu sieun. Hayo. Kasihan aing. Hayu saya geus aing. Ayo. Aduh, aing tahu lah ka mana ku si emak. Ribok sih teh.